Halo Enlur, kembali lagi di channel urang di Robibo Channel. Kumaha kabarna ka kalian semua? Alhamdulillah damang, alhamdulillah syukur atuh ari damang banyak. Kita sebagai makhluk insan yang penuh dengan semangat, pasti kita pernah ngalaman hitutnya. Eta hitut, HITUT, mah huruf satu kata, hitut. Nah, hitut teh nu kumaha sih? Apakah hitut bisa katingali? Apakah hitut bisa dirasa? Apakah hitut bisa diajak ondangan? Nah, jadi di video ayeuna urang rek ngabahas tentang cara-cara hitut anu baik dan benar. Cara hitut eueuh ka paur. Ud. 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 Cara hitut agar tidak ketahuan. Cara hitut kalem dan santuy. Cara hitut make jurus ninjutsu. Nah, jadi seperti itu lur. Cara-cara hitut nu baik dan benar. Pokoknya kalian sebagai makhluk bumi, urang sadayana nya, urang kudu hitut sing sopan, sing santun nya, ulah sampai ngarugikeun batur. Pokoknya sakitu heula lur video ayeuna. Saya Robi Baud dan saya mengucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah nonton sampai beres. Yo, bye. Set, tong poho subscribe heula heueuh, udah gratisnya. Yo.